Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini pakai celana dalam, beli na ti warung Mang Dadang. Mustami nu tengah jawab salam berarti loba mikiran hutang. Ayah nu boga hutang di dieu ayah. Hutang nganyuk beas ayah, hutang nganyuk gamis ayah, hutang nganyuk senal ayah, hutang nganyuk tiung ayah, hutang kabang emok ayah. Mana jelemana? Bu, halo. Siap waler salamna sauihan deui siap. Sayur tahu pakai daun salam, diwadahan kana wadah panci. Ibu-ibu nu tengah jawab salam, mudah-mudahan salakina kawin deui. Bu setuju? Nini tiung koneng calangapna teu jadi henteu cenah. Bapak-bapak setuju? Alhamdulillah sadayana pamegat kompak setuju. Leres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Al hadis maknane wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Ba'da salam qoblal kalam wal ihtiram, awalul kalam udhibu tahiyatas salam ala jami'il muslimin wal muslimat al hadirun fi hadal makanil mubarak. Dikawit kaum bapak, kaum ibu, remaja, remaji, remako katut rematikna remaja laletik araya anu pamudah-mudahan urang sadayana dimarulyakeun ku Allah, amin. Salam penghormatan oge ti pribados didugikeun karing-ringan aparatur pemerintah baik sipil TNI maupun Polri anu sebagian parantos nampak hadir, nu diwakili ku staf desa Bapak Jarokna hadir. Doakeun ke urang sadayana pamudah-mudahan pemerintah urang sadayana masing dijantenkeun pemerintah anu adil, amin. Anu siap ngabela agama bangsa nusa sinareng negara, anu nyaah kanu janten rakyatna, nu teu beukieun duit PKH na. Lieur teu mun jarok beukieun. Lieur atuh jatah bi Odah, bi Itoh, bi Nur, bi Siti, bi Nunung teu kabagian. Tapi alhamdulillah jaro urang mas soleh, alhamdulillah. Salam penghormatan nu sangat istimewa ti pribados didugikeun karing-ringan tokoh masyarakat khususna nu aya di ruang lingkup Babakan Bangkong Reang. Leres teh edan jeung ngaran. Dikawit Bapak Kiai, Bapak Ustad, Bapak ajengan doakeun ke urang sadayana. Pamudah-mudahan marantenanana dipaoskeun yuswana ku Allah, amin. Dibarokahkeun milik sinareng rezekina, dipaparin putra putri anu soleh solehah, ditambah-tambah keberkahan ilmuna, ditambah-tambah milik sinareng rezekina, ditambah-tambah bojona. Setuju teu ajengan nyanung? Teu balik maneh mah. Giliran nyanung diwarangkongkeun ari ngaranyed rarepe. Ibu bapak sadayana tos janten kewajiban bikin diri pribados khususna di setiap panggung satu acan ngalajengkeun kana sakumaha pembahasan nu bade dibahas dina ieu waktos sok naroseula kasadayana jamaah
khususna ka kaum ibu-ibu, sabab ibu-ibu melewih bawel daripada bapak. Kunaon cing? Aya nu nyebut bibirna dua cenah. Hiji bibir bobo, dua bibir tati. Sabab ibu-ibu melewih rame daripada bapak-bapak. Leres dah. Cing di dia nu rame hadir pangaosan ibu-ibu apa bapak-bapak? Rame hadir sholawatan ibu-ibu apa bapak-bapak? Rame sibuk ngadamel kue kanggo muludan ibu-ibu apa bapak-bapak? Rame unyak anyuk ka Bang Emok. Siah teu ecreug. Giliran tengenah turingkeun ka bapak-bapak. Padahal urang mah cuma ngijinannya, Pak. Bu, halo. Selebeo. Tisawiyos pribados dakwah na tarik ibu tisawiyos. Tisawiyos pribados dakwah na tegas. Tisawiyos pribados dakwah na heuras. Ari Umi resep nu heuras apa nu leuleus? Edan. Calangap tiung koneng kat panggede na nu heuras cenah. Nang sok negatif eta pikiran samaruk biodah nu heuras teh meureun buntut bapak budak hungkul. Meunya aya buntut di hareupnya. Padahal doran pacul ge heuras ya teh. Sabab sok masih kene aya jamaah kang nu gagal paham ketika ngadangu mubalik kiai ulama abuya dakwahna tegas, dakwahna tarik, dakwahna heuras majarkeun radikal, mun ceuk bahasa urang mah jahat, padahal teu sakur-sakur nu jahat heuras. Leres teh Bu? Leres teh? Sok tingalikeun biasana ketika bade hajatan ibu-ibu sok sibuk ngadamelan kue, dimulai kolontong, ranginang, wajib, bidara didamelan, parantos didamelkeun, dipoekeun sapoe dua poe, saminggu dua minggu, sabulan dua bulan. Pas dijahit biye we teu garing-garing teu heuras-heuras. Jawab ibu mun disuguhkeun era moal. Era moal. Ibu gaduh murang kali istri geulisna kawanti-wanti saking ku geulisna sadayana pemuda nu aya di Kabupaten Banten, Provinsi Banten, naksir ka putri ibu. Kalimangsa aya hiji pemuda dongkap di Jakarta, jangkung bodas kasep, cek eta pemuda beunghar usahana di mana-mana. Assalamualaikum ibu, maksud abdi tebih-tebih di Jakarta ka dieu teh abdi teh ngagaduhan niat serius. Alhamdulillah abdi teh ari usaha mah lancar, toko di mana-mana, imah ngaleuyah, mobil loba, bahkan nu dicandak ka dieu ge Lamborghini Aventador harga 18 miliar. Ngan hanya kal abdi teh gaduh kalemahan hiji, naon gagaduhan abdi leuleus? Cing jawab diterima mau saya jadi menantu. Edannya euy. Najis cenah. Anak aing dibikeun kanu peluh. Kawin 50 tahun ge moal incuan. Nyorang we malam Jumaah, Pak. Apa tempur di luhur kasur jeung inung budak teh sarua jeung maehan 70 Yahudi. Daripada init ka Palestina merangan Israel masih kene sieun ku paeh, ditambah pamajikan bakeno kene dunia keur bogoheun ka urang, meuning gelut malam Jumaah jeung inung budak di luhur kasur. Eta Pak buntut urang diadek-adek kana bujur inung budak menang teu heuras-heuras. Bieu we jiga supan genyer. Jawab ibu kira-kira ngeunah moal. Ceuk aing ge nya. Kabeh awewe dieu hayang nu heuras. Jadi sauihan deui teu sawios pribados dakwah na tarik, teu sawios pribados dakwah na tegas, teu sawios heuras, siap ngadangukeun, siap husu, moal nunutan, moal sare, moal ambek, moal ngambekan, moal cenah nini calangapna aing ditewak atau murang ku propam. Jamaah yang hadir di acara tabligh akbar meninggal semua karena ceramah Aang Bentar. Edan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Saterasna pribados bade nedak heula dihapunten kepala wargi sadayana. Boh bilih engkin aya cariosan pribados nu teu merenah kana bayah, metel kana hati, ngabetrik kana bitis, ngabentur kana tuur, ngabeletak kana tatak, ngabelentrang kana tarang, bil khusus ka para santri wal kiai nu ngarti kana ilmu syar'i pribados calikna dina ieu panggung sanes rumaos timu ku ilmu nahu
marolok ku ilmu sorof, merelek ku ilmu mantik, maratai ku ilmu bayan, ngabayabah ku albiah, lamokot ku warokot, biye ku jamul jawami hapunten, bilih ayat cariosan pribados nutu akur jeung ilmu na mubtada teu kabawa, khobar teu kababar, fa'il teu kapanggil, maf'ul teu kapanggul, sifat teu kacatat, atap teu kaucap, taukid teu kawirid, badal teu kapedal. Hapunten pisan Pak Bu, kumaha kinten-kinten ngahapunten. Nuhun alhamdulillah. Mudah-mudahan saling hapunten urang sadayana dina ieu waktos masing janten sabab cukang lantaran karena turuna rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanya heula ka ibu-ibu, Bu, selebel kasep teh Bu, kasep teh anu nyebut geulis berarti socakna katarak dalalaki, maka tos kenal teu acan ka pribados wios ngenalkeun heula identitas wios sabab aya paripaos tak kenal maka tatanya teu baleg pan judulna ge aing teh dek perkenalan biodah lain rek bobogohan sia teh nya nini calanga pangtarikna tasayang tak kenal maka tatanya eta tasayang deui saking ku tersima atuh da terugi panitia ngunang mubalik nya ngoranya kasep deh dipuji henteu ku jamaah mending muji sorangan. Ibu nami abdi sepuh Muhammad Aang Fauji kitu abdi lahir di Kampung Warudoyong, Desa Talagasari, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur Selatan. Jauh na minta ampun. Berangkat jam 7 pagi dugi kadinya ke Masjid As-Sabah naon teh tabuh 5 langkung mun dihitungkeun masa warahaeun teh. Jadi abdi lahir Kampung Warudoyong, Desa Talagasari, Kecamatan Sindang Barang. Ibu Rama abdi ti Perancis, Peranakan Cianjur Selatan. Bapak ti Turki turunan kidul. Cek umi teh asa anom kene abdi lahir 94 sepuh kirang langkung 30 tahun yuswa teh sepuh. Tos nikah apa tacan cenah tah pasti eta nu aya dina hatena teh. Alhamdulillah abdi nikah name 3 tahun langkung. Pun bojo name hiji jadi aya 3 kuota deui tah. Jeung deui kabeneran boga pamajikan teh awewe deui. Murang kali name 2 rakana istri raina pamegat. Namung abdi lingih di mertua umi bapak bilih aya nu niat refreshing ka laut Sindang Barang ruteuna ieu mah supaya ulah kasarung ti alun-alun Sindang Barang arah kanan kirang langkung 7 kilo belok kiri kirang langkung 2 kilo mungkin pas pudunan curam aya bumi gedong ageng gigirna toko ageng hareupna garasi jerona mobil 3 bisi yang apal tah didinya bumi Bos Haji Dedi teh. Edan ngecalah ngape sombong cen ajengan teh atuh loba duitna moal ka dieu anjing taroskeun we tidinya mah bumi Aang Bentar paling mana uningaeun pasti ngan ceuk si umi dina hatena nyaho eta mubalik kawas preman buuk dipanyangkeun cenah demi Allah sepuh ieu buuk geus teu teurak digunting ku gunting mintul na kunaon make koneng maklum sisi laut kapanasan. Jadi ti bumi abdi ka laut mapah ge 3 menit matak dina waktu ayeuna teh rada tenang cicing di sisi laut teh karena aya prediksi BMKG bahwa laut selatan khususna Sindang Barang Cidaun Agrabinta bakal aya bencana gempa tsunami anu kadarna melebihi daripada Aceh nya pamajikan ngorak keneh di DWK ngan urang ngadua we ka Allah ke urang di khususna dungakeun mudah-mudahan ieu ramalan prediksi masing dibatalkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bade naros di sakali deui samemeh ngaji dilanjutkeun urang perjanjian heula di atas materai ieu ngaji nyaankeun apa rem-rem edankeun apa rem-rem gaskeun apa rem-rem moal aya nu amek mun kabentar ku hukum Allah moal aya nu balik moal aya nu punung
Yakin kenai ibu bapak sadayana demi Allah abdi ridho rek araramek asal ulah panitia nu amekeun sababun panitia amekeun engke dewek moal dibahanan. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah urang sadayana dina ieu waktos tiasa hadir karena acara nu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anu pamudah-mudahan syariat hadirna urang kana ieu tempat sadayana pamaksadan urang masing diijabah ku Allah, amin. Nu gaduh panyawat engal diangkat panyawatna, pedagangna dibarokahkeun, petanina diberkahi, pengusahana dilancarkeun, nu jaromlo uih tina ieu tempat sing enggal penak sinareng jodona. Aya nu jomlo di dieu, aya bujang jomlo, aya jahe jomlo, jahe janda herang aya mana dek digemol ka Cianjur mah. Jamu janda muda aya, jair janda rewok, duren duda keren aya mana. Ngabejaan kaduda bujang nu geus sayang kawin ditolak wae ku awewe, Kang ditolak wae ku awewe. Tata carana anu jetu neangan tangkal sereh nu aya akaran digodog teras caina wengi tabu satu diibakeun ditelon jeung cai biasa salami ibak bayangkeun wajah awewe. Nah demi Allah asal awewe na hayangeun pasti moal nolak. Mus kararieu nugaradu sametan uih tina ieu tempat masing dilalunaskeun, masing lalobadu dulur lain duit sia teh. Lain waktuna dibagi PKH ku pajaro lain. Ngan insyaallah mun urang geus loba dulur pasti bakal loba nu meredu. Eta kana duit. Kat hararejo ngan di mana urang loba dulur loba nu ngaduakeun pasti bakal babari kop ari hoyong-hoyong teuing mamam Bu. Emang teu munafik urang teh butuh kana duit leres. Modal kawin win make sok dimulai nanyaan can ningali aya awewe daekeun ditanyaan ku daun teble encan leutikna 5 gram emas ari meuli emas kunaon. Laksanakeun we akad pertikahan dugikakeun dihajatkeun seef 30 juta ari 30 juta teh naon. Modalnya nung make sok jarang pemuda jangkung bodas kasep tebogeun duit pamajikanana leuwih ti hiji jarang. Tapi teu saeutik aki-aki warna kulit hidung pakili jeung tarang hauk geus karemod jiga bubuy bonteng. Ku sabab duitna loba pamajikanana leuwih ti hiji bari ngora berarti nempo mungkus mayit oge kudu make boe. Baraleg urang dieu eta kana duit. Mungkus-mungkus mayit pajaro di dieu mah ku duit cenah edan. Buah aing ge balik dibungkus ku duit. Aing can ngadenge sugan aya berita telah meninggal manusia terkaya sedunia dan paehna dibungkus ku duit. Encan. Ngan meulid boeh ku edas kat hararejo nya. Ibu bapak sadayana peryogi kauninga ku urang sadayana. Alhamdulillah dina ieu wengi warga masyarakat Babakan Bangkong Reang begitu antusias, begitu semangat ngayakeun acara peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab tos jadi tradisi umat Islam Pak Bu di seluruh dunia, khususna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manakala datang bulan Maulud, umat Islam rame ngayakeun mauludan teu di kampung teu di kota. Datang bulan Rajab, rame ngayakeun Rajaban. Datang bulan Muharram, rame ngayakeun Muharraman. Tujuanna teu aya sanes, seja ngagungkeun kana syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keterangan man addoma syariati adam tuhu yaumal qiyamah saha wae jelemakna naon wae pangkat derajatna dimulai RT nepikakeun presiden, dimulai rakyat biasa nepikakeun orang kaya, dimulai petani nepikakeun kiai nusok rame ngagungkeun syariat Nabi, datang muludan rame ngayakeun muludan, datang Rajaban rame ngayakeun Rajaban, datang Muharraman rame ngayakeun Muharraman, adem tuhu yaumah kiamah pasti jaga di poe kiamah diagungkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala jelema geus diagungkeun ku Nabi pamakwahul jannah, tempatnya adalah sur. Yo oh ini ajengan teh omong leutik tapi ti korona gede cenah. Atuh eraku tempat maknya ari tempat sisi laut ombak gede ari julukan aang bentar ari dakwah ngadedod kawas meri anyar ngenog kudu sapodarna cicing atau diganti meureun julukan aing jadi aang bantal sepuh. Ya Allah ya tos jadi ciri khas sepuh abdi lain amek emang ciri khas abdi kieu mun abdi dakwah lalaunan teh sok eueuh piwangkongeun teh matak alhamdulillah ieu son nikmateun sok aya son teh ka beak sora aing padahal panggung loba keneh hampir moal dongkap ka dieu teh sepuh wengi tadi 2 panggung jam 1 teh can ayaan sora teh ngan emut saur mamah dede marud cikur bake cai-caina dileueut alhamdulillah udang sare teh aya deui matak doakeun abdi sing paos Yuswa kalayan salamina aya dina kasehatan amin ya Allah ya robbal alamin. Tak jadi saur tadi Pak Musaha wae jelemana naon wae pangkat derajatna nusok rame antusias semangat ngagungkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang mulud rame muludan, datang Rajab rame Rajaban, datang Muharram rame Muharraman, adem tuh yaumah kiamah pasti jaga di poe kiamah diagungkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala jelema geus diagungkeun ku Nabi pamakwahul jannah, tempatnya adalah sur. Ari umi hoyong surga apa neraka? Ari surga tempat kenikmatan apa siksa? Saur saha apa surga tempat kenikmatan? Saur ajengan kiai kunaon ka kiai make rek nyengrod atuh sautik kiai ngebahas pedih tara salat pedih tara zakat erek ini salat subuh ku masyarakat di ati-ati hanapeun beus nyeklan lulumpang didagorkeun kana bincurangna atuh kiai teh titingkuheun teu bisaeun ngimaman salat subuh atuh imam subuh teh diganti ku preman malik kawetan nyaah teh ka kiai nyaah naon nyaah mere edan ulang dia sadangkeun sadayana jelema Pak sadayana manusia nu aya di alam dunia mun titah milih antara surga jeung neraka pasti kabeh gayangan surga. Tong boroning Islam kafir gayangan surga, tong boroning nusok salat nu tara salat gayangan surga, tong boroning nusok patungan muludan nu tara patungan gayangan surga, tong boroning ahli ibadah ahli maksiat gayangan surga. Jika nak nu hayang neraka saalam dunya kakariksa urang saha si monyet Nikita Mirjani nyaho teu nu toketna sagede kastrol anu ngahina cucu Nabi ngahina Habib Rizik cuk manehna bahwa Habib Rizik tukang dagang obat oyes goblok teh eta jelema terus nangtang nerakana Allah di Haji Channel. Saya tidak apa-apa dijadikan ahli neraka karena saya akan mengadakan konser di dalam neraka dengan Michael Jackson. Edan samaruk neraka teh meureunana waterpark waterboom bisa dikojayan. Sedangkan disipatan ku ulama Pak Bu panghampangna siksaan neraka pangringana siksaan neraka lau kutirat kotrotun nari pidunya ladabatil jibal waya bisatil bihar lamun seg Allah ngetretkan niji silalatun neraka ke alam dunia sakabe gunung bakal hancur saking ku panasna sakabe lautan bakal garing saking ku panasna matak mun di dieu aya jelema rumah sajago kebal dikadek kebal didorok kebal ditembak datang sholat lohor kalakakeun
ngadur, datang waktu asar cicing di pasar, datang waktu maghrib kelakakeun kuda gedeg, datang waktu isya ngajedog di pos ronda, datang waktu subuh kelakakeun init ngagarpu. Hakikatna eta jalema nangtang nerakana Allah. Coba kita buktikan Pak Bo, balik iya pengajian titah init ka warung, meuli lilin bawa ka kamar, seuneut di kamar laan salempak cing ngogo lurun lilin hurung meropot mata jeung karomina edannya. Atuh lain ge bentar bongan sangonang dek pan tadi geus perjanjian moal aya nu amek mun ka bentar ku hukum Allah. Sok Umi gaduh caroge init apa gawean memeh subuh balik isya teu salat berarti caroge Umi gagah nyanak cempor ka dapur hek seuneut aa laan salempak cingogo di dieu moropot jeung bulu karomina tah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tak jadi ieu acara nu sakieu gebiarna Kang nu dirayakeun ku urang wengi ayeuna, nu digebiarkeun ku urang wengi ayeuna, dugikakeun loba masyarakat rela ngorbankeun hartana demi suksesna ieu acara, rela ngorbankeun tanagana demi suksesna ieu acara, rela ngorbankeun waktuna demi suksesna ieu acara. Teu aya tujuan lintang ti urang ngagungkeun kana sasih dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Damun ditingali secara dohir mah sepuh ya secara dohir masih kene sarua jerokna muludan pangajian punten Kangnya ART, jerokna rajaban pangajian, jerokna muharoman pangajian. Kunaon make beda ngaran atuh dijawab ku ulama li ta'aruf supaya gampang dipaham, gampang diterima ku akal urang anu bodoh. Punten Umi entong sifatna ibadah, entong sifatna pangajian, cacak ning kadaharan nu dijieun tina sampeu beda bentuk beda ngaran. Cing bade nanya ka urang dieu ari kicimpling tina naon? Ari bagejrot apal teu bagejrot di dieu tina naon? Katimus tina naon nu jiga bujur muning, oyek tina naon, ari kitela tina naon, sampe padahal tina sampe kene kusabab bentukna beda ngaranna ge jadi beda entong katuangan Umi jauh teuing. Bulu we nu jadi dina awak urang beda tempat beda ngaran. Sok jawab bulu ngagunuk dina sirah naon ngaranna? Adek rambut-rambut atau dek buuk-buuk jadi burut cenah. Bulu ngajedig di dieu naon ngaranna? Halis jadi dina bibir belah luhur naon ngaranna? Kumis nyangkoyot dina gado naon disebutna? Jangot ngagenok hanapeun bujal luhureun tuhur. Teu balik bauk cenah. Dan ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bahkan ieu muludan rojaban muharaman ku urang sok diasupkeun kana singkatan PHBI peringatan hari besar pan urang mah lain resep kana singkatan supaya kata ulah loba nu kaluar tina lisan kata-kata teh disingkat. Coba Umi singkatan lekmong naon? Keleka cut bray cangcut ngagebray cenah teu baleg. Anu paling teu nyamung singkatan assalamualaikum make jadi P eta dewe ka Pak Kades. Teuing kunaon assalamualaikum make jadi P. Sok loba nomor anyar panitia P cenah ka deek. Dijawab ku deek teh E. Jawab deui ku manehna P. Jawab deui ku deek E. Ceuk manehna T naon? Pepet cenah teu baleg. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Sok urang meresep kana singkatan BLT naon? Duit cenah jauh-jauh. Ampun eta kana duit urang dieu bantuan langsung tunai. Aya deui PKH naon? Program keluarga harapan balsem. Obat hapur cenah jauh-jauh. Bantuan langsung sementara Cilo. Tuh kan ada dahar mah ini ge calangap nyahoeun. Cireng. Cilung. Cilor. Acina kolor nu bapa maneh meureun eta mah. Baslub. Basreng. Batagor.
baso di dagornya. Dan WC modal jauh-jauh naon teh pan keur nyaritakeun singkatan. Heuh eta wadah caduk cenah tah. Sales mah lehoan jauh-jauh kumaha ieu teh? Saluran leho sedang macet. Putaso pucuk tai sorangan. Tak jadi alhamdulillah Pak Bu. Dina ieu wengi urang sadayana khususna warga masyarakat Babakan Bangkong Reang begitu antusias, begitu semangat ngayakeun acara peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangtu ieu acara nu dirayakeun ku urang wengi ayeuna, nu digebyarkeun ku urang wengi ayeuna ngagaduhan tujuan nu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ngagaduhan pamaksudan nu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antarana tujuan daripada ieu acara, di antarana pamaksudan daripada ieu acara aya 2 poin mulia anu jadi tujuan urang sadayana. Poin pertama, tujuan ieu acara Maulid Nabi litadhiril mahabbah, pikeun ngadeuhirkeun ningalikeun tanda cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab aya katerangan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, teu sampurna iman hiji manusia sehingga aku leuwih dibika cinta ku manehnana ceuk Nabi. Jadi mun urang leuwih cinta daripada ka Nabi, cinta iman urang teh masih kene lobet. Cing bade naros ari urang dieu leuwih cinta ka doma apa Nabi? Yakin? Moal bohong? Aya can bapak-bapak nu boga doma datang bulan mulud dikencarkeun dijual ka banar da duitna dek disumangkeun keur muludan. Aya can? Ndah di pentas 100.000 ge masih kene aya nu mere 2.500. Ya Allah ya Rabbana ya Kari. Jigana pa cinta urang ka Nabi, cinta urang kana syariat Nabi leuwih leutik daripada cinta urang kana kuntung bako. Jadi jika kene gede kana kuntung bako sok rek salat biasana aki-aki kuntung nyanyaa saeutik deui kaburu magrib dituna dina galar inget geus di imah di teang deui moal. Dek salat kolor dilaan anu dara robol cangcut dilaan tuna di luar di ana teras masjid geus salat inget-inget geus di imah kolor dobol di tiang di moal ka masjid. Sabalikna geus salat magrib poho deui teu salat sunah ba'diyah magrib inget-inget geus di imah jawab dek balik ti moal salat ba'diyah magrib ka masjid. Ari ngaku cinta Nabi. Sedangkan cek Nabi wa manidda'al mahabbata min ghairi ta'atin lam tuqbal mahabbatuhu. Jalma ngaku cinta tapi teu ngalaksanakeun perintah kaula, cinta na teh palsu. Ibu gaduh caroge nikah tos 70 tahun salami nikah can kantos pangmeserkeun kutang atuh tali kutang teh nu hiji ku rapia nu hiji ku gebog minta duit ka salaki teu pira 50.000 teu mere jawabanana teu boga. Ari tiap poe ngusup CF 250.000 jawab caroge ibu ka ibu cintana asli apa palsu? Asli apa palsu? Mun palsu peuting ngajak sare dek disiku apa ditangkep? Disiku apa ditangkep? Cak setah. Ya Allah ya Rabbana ya Kari. Sedangkan mun jelema diri keur dilanda cinta, diri keur kahipnotis ku rasa cinta, aya paribasa gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi, datang we pantun ti barudak. Kumaha pantuna? Tai kuda dina kaca nyuci bahok di wahangan saat. Mun jelema keur dilanda cinta tai kotok ge asa coklat. Edan naon make nyaho dang alaman. Aing keur ngobong bogoh ka calon bidan nang teu nempo atuh santri hayang ka bidan. Edek nyoba mental we nu sakieu pas-pasan. Isukan dek ungkapkeun cinta teh sepuh, peuting teh daek hudang, daek salat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati li jalbil mahabati rakaataini lillahi ta'ala. Ya Allah abdi netepan hajat 2 rakaat niat narik hatena neng anu supaya narima cinta deek isukan. Edan selebeo peuting teh daek hudang, daek salat tobat, da isukan cinta hayang ditari.
Penting segala dibaca. Asihan Nabi Yusuf dibaca, idqala Yusuf li abihi ya abati ini. Terus asihan Nabi Daud dibaca, Allahumma layin li qalbaha kama layin tal hadid ali Daud alaihi salam. Kajang jawokan dibaca. Dulu siman dulu di dulu teu mata kueur mangka welas mangka asih si asih ka badan raga awaking. Edan selebel. Sok tanu jaromlo lain bengong amalkeun. Ngaran awewena tulis dina daun sereh lain sereh heg sarean tinihan ku bantah riksa isuk demi Allah eta daun sereh bakal aya hanapeun bantal. So, kakarek ngungkapkeun cinta ka awewe ge ku sabab hayang ditarima penting daek hudang daek salat hajat sagala dibaca. Asihan Nabi Yusuf dibaca, asihan Nabi Daud dibaca, jang jawokan dibaca. Bahkan tengah puting rela ngahulang mikiran pantun supaya ngungkapkeunana hayang ku pantun meh indah kadengina. Gancangna cerita nepi kana waktuna diungkapkeun perasaan lewat pantun. Kumaha pantuna duit goceng pake mahugi neng lilis, ngantarna lewat bapayana. Aduh neng putri anu geulis ayolah terima cinta edan aing dilawan. Kumaha ceuk eta awewe aa antosan 3 dinten ning bade ngemut heula walaranana nunguan jawaban 3 poe di kobong teungeunah sare nempok tihang listrik jiga manehna nempok tangkal cau jiga bujur manehna gancangna cerita nepi jawaban dina jero kado pas dibuka hiji kaca eunteng ceuk deuk nyebut kasep ieu mah nganu kadua aya ngajawab pantun nu kamari dina jero amplop pas dibaca kumaha pantuna ceuk manehnana kakap bawal oleng peda dicacag dina kuluwung bedug maaf neng teu tiasa narima cinta aa sabab aa pinuh ku budug edan. Sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh di sini. Di edan ini cara langap. Lagu saha eta? Cita-cita tak cenah. Kakarek ditolak ku awewe ge Kang. Nyeri hati luar biasa. Tengeunah sare. Tengeunah dahar bayangkeun mun jaga cinta urang ditolak ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedengkeun syarat menang cintana Allah wajib menang cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarat menang rahmatna Allah wajib menang cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarat menang surgana Allah wajib menang cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciri jelema cintana asli ka Nabi ida atakumur rasulu pahuduhu wa ida nahakumur rasulu pangtahu di mana aya parintahan dongkapna ti Nabi laksanakeun di mana aya larangan dicegah ku Nabi tinggalkeun siap teu boh siap teu cing di dieu nu hadir kana pangaosan seueur apa salin aya teu nu teu lunas patungan muludan aya teu ditanya mengaku cinta Nabi ari jadi petani karesepna nyempogan wates batur ngeserkeun galengan batur aya teh petani kitu di dieu aya teh petani kitu di dieu mun aya petani kitu bentar apa suguhan bentar nepi ka IKN maing cek petani teh asa ka aing heuh ka maneh nah kasadek ngawangkong supaya sadar di kieu-kieu teh diancam ku Nabi manik tato asibron minal ardi dulman tawaqahu yaumal qiyamah min ardi sab'ina aya petani karesepna ngeserkeun wates batur henteu lega sajengkal di poe kiamah dikongkorongkeun 70 lapis jagat kana beheungna matak urang toong bu mun loba aki-aki jaga di kongkorongan jagat eta teh purah maokan wates beunang hiji tah sia petani ngeluk ditanya mengaku cinta Nabi jadi pedagang curang loba teh jadi pedagang bohong loba teh loba komo di zaman online ke alaman kodek pesen sempak datang cangcut goblok atuh dah ditanya mengaku cinta Nabi jadi pejabat ngadaharan duit rakyat aya teh pejabat kitu
loba teu pejabat kitu. Ditanya mengaku cinta Nabi, anggaran jalan digogosan, aya teu pejabat kitu, aya teu aparat kitu. Diancam ku Nabi, kullu sultanin la yuqimul adalata fahuwa fir'aunu sawa. Setiap pemimpin timulai RT nepikakeun presiden nu teu negakeun keadilan mangka sing siap-siap di poe kiamah dikerebekeun kana neraka babarengan jeung Firaun. Aya teu ulah amak pejabat nu rumasa kudu nama atoh ngamplok ka dewek. Alhamdulillah di bejaan lain rek nyengrod ieu mah. Alhamdulillah kades urang manya soleh alhamdulillah. Ngan ku abdi Pak Kades Pak Jaro dek diwakilan ke masyarakat, pilih Pak Kades izin dah pasti aya lah karek 1000 2000 mada sanes malaikat nu kadahar. Ngan urang kudu ngahampura moal Pak karek 1000 2000 nya tah ku aing geus pangmantuankeun Pak Jaro. Jadi di poe kiamah moal aya tanggung jawab ti bi itoh. Da ku dewek geus dibantuan di dieu kaluang di ditu pernah di Cianjur Kades diomongan kieu teh dewek dek balikeun mobil teh make ngamplok. Dibuka teh 505 majarkeun teh alhamdulillah Kang Ustad mun Kang Ustad teu ngomong kitu ka masyarakat meureun abdi teh jaga di poe kiamah berat. Pernah ngadahar 1000 perak duit BLT jeung jalan. Matak alhamdulillah ngonang aang bentar mah Pak Kades kawakilan. Pak Kades teh ahli tahajud, ahli ngaji Quran, salengkah deui edek ka surga ngagoak binunung ti tukang. Jaro edan edek ka mana sia ari hak BLT aing dilebok, ari anggaran jalan teu diterapkeun, RAB na sakieu nerapna sakieu ngungunaheun nu akhirna Kades didudut asup kana neraka. Matak alhamdulillah ayeuna mah kawakilan ngan mudah-mudahan engke ge sarua jeung Kades di ditu edannya. Ditanya mengaku cinta Nabi, jadi awewe, jadi istri loba ngalawan kasalaki. Aya tuh pa awewe kitu, aya tuh pamajikan kitu. Mun aya awewe kitu di dieu bentar apa suguhan, bentar apa usapan, bentar. Naon sia po? Pusing aing hanya katu dibawa pamajikan aing dah. Hari keur boga duit mah awewe nya itu dipenta ge edan diadak-adak kana irung eta bujur caduk. Lain ngomongkeun batur awe deek supaya ulah diturutan eta lamun balik ceramah usumulud Rajab da geus siap jangkar mah dina lawang panto. Langsung begitu ketuk pintu langsung nangkep leungeun katuhu kana dada cek deek leungeun kenca ka mana ditempo teh sugan teh murag amplok di jalan ari pe teh geus nyenghel dina kutang. Awewe teu baleg tong diturutan kadenya hilap panitia ulah sok nitah pasea mau balik jeung pamajikanana. Punten Kang punten abdi nya sanes duduiteun nya bisi aya nu apal di dieu cenah ajengan teh mau balik teh ngewa dionang jauh-jauh aya ngaharepkeun duit. Punten abdi apal katerangan ada watu wajibun wa talabul ujrati la yaliku bi afrodil ummah. Dakwah ngadukikeun hukum Allah adalah kewajiban teu pantes pikeun umat Nabi ngaharepkeun buruhan tina dakwah. Matapun aya mau balik ngahargakeun menta DP ceuk Nabi mau balik edan mau balik naon cenah edan ngan ceuk Nabi aya nu leuwih edan di mana panitia nitah ngaji kamu balik teu mere kitu-kitu acan. Sok sia mah kedek atoh naonan. Goblos teh panggung-panggung dek ayeuna mah. Wah, ngomong lagi. Kan abdi demi Allah panitia ridho abdi ti sindang barang ka dieu sabaraha tah 250 kilo mah lebih tah. Melebihi Jakarta ka dieu teh, melebihi Jakarta. Ridho abdi di ongkosan harga 1 kilo daging sapi sabaraha 130.000 demi Allah lain ridhoan. Ridho harga 1 kilo daging sapi dibikeun ka abdi ladang ka dieu ngan kilokeun ti sinang barang ka dieu sabaraha. Boro mah geus atoh deui cenah. Ditanya mengaku cinta Nabi, jadi awewe kasalaki judang jeding. Aya teu awewe kitu Pak. Aya teu pamajikan kitu diajak sare kalakakeun nyiku najis bau bako, najis bau bawang, najis bau kelek. Aya teu awewe kitu, aya teu awewe kitu. Hei ito ici nur nunung siti
ku nabi diancam ida atajauju ala firosihi fa'abat andalikala anat hal malaikatu hatta tusbiha, di mana caroge ngajak sare cek ibu najis bau kelek, najis bau bawang, najis bau bangke, ibu dilaknat ku malaikat nepikakeun beak subuh. Bade moal ditawaran wih ti dieu bade moal edan urang dieu moal cenah geus ditarik-tarik ku deek ngawangkong tawaran bade moal ngedeprek wih pangaosan bapakna hampura sugan teh teu dosa salami ieu rumah tangga mamah sok nolak kana kahoyong bapak bade moal mangga ti wengi ayeuna mah bapak aa kumaha bapak wae bade gaya torolong marmot teu sawios bade gaya entep senok mangna wae bade gaya kapal terbang heg wae bade gaya butiti cau mangga wae bade gaya totog iwung teu sawios bade gaya aclok bangkong mangga wae ceuk eteh teh bade gaya kopong palid keun wae apa tuh kopong palid tempo kalapa palid di wahangan kitu-kituan nangtung dina lawang pantok kamar cek ibu teh bapak nah senggol dong dijawab ku salaki selebe kadengieun ku anakna wah cenah tuh balik homean akhlak urang kanu jadi caroge ridallahi biridol jauj wasuhtullahi bisutil jauj ridho na Allah tergantung ridho caroge ibu bendu na Allah tergantung bendu nu janten caroge ibu rajin puasa Nyenin Kemis rajin baca Al-Quran khotam tiap poe rajin wiridan tapi caroge ngajak sare hararese ibu pahala sunatan pahala puasa sunnah pahala wiridan Al-Quran masih kene ngagantung can ditarima ku Allah subhanahu wa ta'ala bade mual mulyakeun caroge yakin so ai baheula keur bobogohan maneh mah hayang hitut ge ditahan kati dagang-dagang nahan hitut sieun kadengieun ku kabogoh kawin ya sabulan 2 bulan 3 bulan 1 tahun ngadu bekok ibu di kamar tukang bapakna ditepas bari ngopi cek ibu beladag temak usalaki beladug asup ka kamar beladag beladug teu kudu nyeunut obat nyamuk reungit ya paeh ku bau bekok ku using aya wewe kitu sare teh mararisah geuleuh geus nini eta naon geura nini di kamar tukang dapur aki di kamar hareup padahal cek katerangan sok sanajan ampere geus teu naek ieu ampere si aki ku adekna kulit dosa laleutik morolok mata sok nini maneh komo tereh paeh balik ti dieu praktekeun aki geuning cecang ustad oge sok sanajan buntut aki geus teu naek ada kulit dosa laleutik morolok hayu urang sare teh ayeuna mah babarengan gotong kasur nu aya di dapur pinahkeun ka kamar sare sakasur duaan sasarung duaan siling tangkep sing tarik reketek nepi ka podar mata kusing deh kang awe gitu teh ayo bager ka salaki teh keur boga duit ari keur teu boga duit 2 minggu balik di Jakarta ditaplek titah init deui iye kabisana teh hayo we nyieun bingung keur masalah kita bingung tani teu hasil makaya teu hasil kasab ayeuna kalaka hutang ditambah anak garering nu gede TBC nu cikal amandel nu lalaki mengi nu bungsu bisulan nu awewe conge ditambah pamajikan unyak anyuk teu bebeja nganyuk senal nyawa-nyawa tukang senal geus nagih nganyuk gamis nyawa-nyawa tukang gamis geus ditamayar nganyuk ayeuna tiung nyawa-nyawa tukang tiung geus nagih matak nu ditiungna nang ngiridit mah nyengsol dipakena edan kabeh diaromekeun ya Allah ya Rabbana ya Karim awe cinta na bener ka Nabi cinta na asli ka Nabi pasti hormat kanu jadi caroge mulyakeun nu jadi caroge sabab ketika ayeuna Siti Aisyah ditaros ku istri sahabat ya Aisyah kewajiban paling berat seorang istri kanu janten caroge naon wae saur Siti Aisyah lain gegeroh lain ngepel lain nyangu lain ngurus imah tapi pangberatna tugas kanu jadi salaki ningalikeun akhlak anu mulya matak salaki balik ngojek salaki balik di sawah salaki balik di kebon balik sholat ibu nangtung dina lawang panto sambut ku senyuman osok tara
nya cek aing ge awewe senyum bungah kacaroge pahalana sarua jeung senyum payuneun Hajar Aswad. Ini ka kota suci mah teu boga duit matak salaki balik ti imah seuri, salaki balik ti kebon seuri, cik sari cek salakina teh naon pamajikan aing geus tolak baang bentar jadi edan cenah surah seuri maneh nu teu nyaho pahala anu ulah mah lain seuri tapi nyeung seurikeun ibu nangtung dina lawang panto salaki balik ti kebon cek ibu hahaha nu edan karek mantog cenah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ditanya mengaku cinta Nabi tapi akhlak goreng patut, maksiat karesepna, ibadah ararese. Jawab urang dibere soca ku Allah salila sapoe sapeting loba dianggo ningali Al-Qur'an apa ningali HP, ningali Al-Qur'an apa TV, ningali Al-Qur'an apa Facebook, ningali Al-Qur'an apa IG, ningali Al-Qur'an apa TikTok. TikTok nih genya boga HP Android, jempol panangan geus pahili jeung jempol sampean mencet 0 bija angka 8. Boga Facebook ini modern mah geus mani di Android ku make ayeuna naon make anu buuk ngarunai keneh pinu kuhuis dijepret di foto di-upload kana Facebook sampai meh di-upload da HP-na canggih aya aplikasi capcut lain cangcut aki capcut. Aplikasi nu bisa ngarobah jelma goreng jadi kasep, jelma butut jadi gelis, di-update, diedit ini 80 tahun, upload kana Facebook, di komen ku pemuda orang dieu ari dina Facebook juga Lesti pas ketemuan juga tutugar huwi. Ayat apa pada awewe kitu? Ini gaul ayat tuh. Edan. Tak jadi tujuan pertama daripada ieu acara litadhiril mahabbah. Pikeun ningalikeun tanda cinta urang ka Nabi, pikeun ngadokirkeun tanda cinta urang ka Nabi. Cirina jelema asli cintana ka Nabi, ida atakumur rasulu pahuduhu wa ida nahakumur rasulu pangtahu. Di mana aya parentahan dongkap nati Nabi laksanakeun, di mana aya larangan dicegah ku Nabi tinggalkeun. Kade ngaku mah cinta Nabi, akhlak goreng patut, anak ka inung wani ngalawan, pamajikan kanu jadi salaki wani benyang-benyeng, murid kanu jadi guru ayeuna durhaka. Ngaku mah cinta Nabi tapi akhlak goreng, ngaku mah cinta Nabi tapi adab gobet. Sedangkan cek ulama man laisalahu adab bahwa adab jelema teu boga adab, jelema teu boga akhlak, beda na kawasato. Jelema teu boga tata krama, jelema goreng akhlak, beda na kawas monyet. Apal teu monyet? Apal teu monyet? Bade naros ka urang dieu bisi salah naros abdi. Bu, ari monyet sok ditiung tara. Yakin? Cicing tong katunggul sia. Ari monyet ditiung tara, Bu. Sugan aya monyet ini kana pangajian make tiung jeung gamis kitu teu. Monyet kaluar ti imah ditiung teu. Aya awewe kaluar ti imah teu ditiung sarua jeung. Jarawab sok besorangan. Jawab lalakina aja. Awewe ti imah keluar ka pasar teu ditiung awewe. Awewe ini ka parasmanan teu ditiung sarua jeung. Urang dieu abdi mah cuma nanya. Bisi aya nu ngomong naon aja ngan teh monyet urang dieu. Nge cuma nanya monyet ditiung tara cek urang dieu tara. Awewe keluar ti imah ini ka pasar teu ditiung sarua jeung. Tuhnya sok naros deui Bu, monyet sok patungan muludan tara edan tarunggul tulunas euy. Sugan datang bulan mulut monyet mawa duit 100.000 dongkap ka ketua DKM, abdi ngiringan muludan ketua kitu teu. Aya bapak-bapak dipenta patungan muludan ku panitia calakahkeun molototan pantok dijebretkeun nyungsep di goah deket bangsal. Aw bapak-bapak buah salakina rarepeh aing. Bapak-bapak dah monyet cenah edan salaki aing cenah nu kitu teh. Bu halo monyet sok netepan tara
Monyet salat tara. Sugan datang lohor, monyet mawa mukena, monyet mawa sajadah, kedepruk salat di masjid 4 rakaat gitu tuh. Gitu tuh, Pak. Gitu tuh, Bu. Salaki ibu teh salat sarua jeung. Jawab mi kadarangian ku jajawarna. Salaki ibu teh salat sarua jeung. Asup ka imah diasupan. Lapareun dibere dahar ku ibu mere dahar ka. Beting tiriseun nangkep ka ibu ditangkep ku. Nyabak dicabak ku. Nyium dicium ku. Numpakan ditumpakan ku. Jadi anak-anak tina. Awe manehna nu ngajawabna ge. Tong amek kadek. Sakali dia bisi salah aing bisi salah dek diakurkeun monyet salat tara. Salaki ibu init gawe meme subuh balik isya teu lohor teu asar teu magrib teu isya teu subuh istuning neangan dunya bobolokot balik ka imah ibu diasupanku maklum geus gawe kalaparan beutungna ngaleper ku ibu panggorengkeun nog dibikeun ka maklum geus gawe geus dahar ngeunah capek ngahod-hod tiris asup ka kamar ibu diasupanku nyabak ka ibu dicabaku nyium ka ibu diciumku nangkep ka ibu ditangkepku numpakan ka ibu ditumpakanku jadi anak-anak tina monyet. Punten pajaro kedah rumasanya lain kalakah amek mun urang migawe dosa aya ajengan nerangkeun keterangan tentang dosa nu akur jeung awak urang terus urang amek dosa na double hiji dosa migawe dosa dua dosa urang teu narima ieu katerangan mudah-mudahan nu masih kene can beuki salat minimal belang betong amin da urang teh bakal paeh moal megar kawas orai surangkai monyet tara salat yakin hiji deui monyet busok babadog darah make tara di bawah salakina banar cau aing mau kan cau batur monyet ngadahar cau sepuh bebeja teu kanu bogana monyet ngadahar sampe bebeja teu kanu bogana monyet ngadahar gedang bebeja teu kanu bogana aya pejabat ngadahar duit rakyat pejabat kades ngadahar duit rakyat kades tarungkul sieun di stop PKH ku pajaro moal kades urang mah soleh moal daekeun teu soleh mah init ka dieu da ari hukum Allah mah kawas alkohol Kang alkohol keuna kulit eueuh bisulan tis keuna we kana kulit nu aya bisulan kekerepengan sarua hukum Allah ge keuna we jeung akhlak urang anu goreng awas ajengan teh naon ngonang ajengan kitu mah bebeledagan ngabentaran justru mun aya ajengan mawa katerangan keuna jeung akhlak goreng urang eta teh cirina ajengan nyaaheun dek nulungan urang tina bendu na Allah sakali deui aya monyet ari monyet babadog tara aya pejabat aya jaro ngadahar duit rakyat jaro ngadahar duit PKH di luhur turun anggaran PKH 1 miliar 500 juta dikarayakeun 500 juta pakai meuli mobilna jaro di luhur turun anggaran jalan 1 miliar 500 juta dikajalankeun 500 juta pakai nyeun imahna jaro mun aya jaro kitu ka dieu bentar matak mawa iteuk teh lain gagayaan jeung engkod lain sia teh hiji sunah dua bisi dirontok jaro digebot ku aing moal jaro ieu mah sieun atuh nya jangkung badag teu wani lamun lumpatna wani lah bager ieu mah teu bager moal ka digeura engke bakal dibuktikeun geura 505 tadi geus pangmeunangkeun pokona mah saha wae nu babadog erek petani erek pedagang erek aparat erek konglomerat erek birokrat erek ningrat eta teh monyet ajengan babadog ajengan monyet panonna ka aing kabeh bolotot jika panon tengek mah giliran kades mah terungkul PKH sieun di stop giliran ajengan molotot ka aing kabeh ajengan babadog ajengan kiai babadog kiai ulama babadog ulama
abuya babadog abuya monyet aing nu ngomongna ieu mah entong diwakilan repeh bisi pajarkeun teu adil hayo heuceuk pajaro teh dewe ke pamarintah kabeh cenah nu dibahas teh ari ajengan henteu tah ayeuna mah diratakeun ajengan babadog ajengan kiai babadog kiai ulama babadog ulama abuya babadog abuya monyet cenah kadengieun aing ngaku ajengan kararitu cek ajengan teh makin penting teh mau balik teh nyamung dakwah teh sok aya ajengan maok duit keropak masjid lah alasan nyinyum keur ngawinkeun anakna 10 tahun can dibayar-bayar ajengan kawas nuhun minta duit ke pemerintah pajaro lewat proposal redaksina rek ngabangun pesantren rek ngabangun madrasah rek ngabangun masjid minta ke pemerintah samiliar 500 juta di ke madrasahkeun 500 juta pakai meuli mobilna ajengan ajengan minta ke pemerintah samiliar 500 juta pakai nyeun kobong 500 juta pakai nyeun imahna ajengan kiai ulama abuya mun aya ajengan kitu ka dieu bentar apa usapan bentar apa subuhan bentar dan ngenesnya ka ajengan mah euy monyet eta mah deek nu nyebutna ka ajengan mah monyet saha wae nu babadog eta teh hiji deui ku aing cicing sia behakeun ku aing panitia muludan babadog panitia monyet aing leuwih amek ka dieu malah sabaraha kali aing korban anu kapanggihna hungkul demi Allah abdi dakwah mah teu ngahargakeun Kang teu nargetkeun demi Allah teu pernah teu tapi aya kabuktian anu nepi kana ceuli kantos abdi dakwah di daerah ayeuna naon Pabuaran Sukabumi hiji tempat bulan Agustus carita di daerah Pabuaran terus di muludna dakwah di daerah Purabaya Sukabumi pas di Purabaya aya hiji panitia anu ngapanitiaan waktu di Pabuaran ceuk eta panitia anu jujur Kang abdi teh hoyong penak jeung akang ti kamari ieu hoyong apal jujur teu panitia anu lain sabaraha ongkos waktu di Pabuaran ceuk abdi teh alhamdulillah 2,5 juta kumaha ceuk eta panitia anu jujur goblok pan geus disiapkeun ti suke keur ajengan aang bentar teh 5 juta si oreng teh 2,5 juta jatah aing dilebok panitia muludan panitia mun aya ka dieu panitia kitu bentar apa suguhan bentar sia sok lah boga pikiran samaruk moal kapanggih merek kudu nelpon ke kadewek ti dieu awas bisi kurang tina jatah kudu aya nu nelpon ya kadek urang buktikeun lah loba badog-badog di kopeah ayeuna jeung di sorban badog duit teh kudu di gedung DPR unggul teu ayeuna mah ajengan biasa sok datang ke panitia mana jatah keur mubalik wios ku akang ge dipasikeunana teu nyaho si koreng mah dikorteng ku manehnana panitia ajengan monyet Bapak Ibu sadayana parantos jam 20 menit sepuh ieu teh cek tadi tujuan daripada ieu acara aya 2 hiji litadhiril mahabbah pikeun ngadohirkeun tanda cinta urang ka nabi hiji geus jam 20 menit pami 2 jam leuwih lain pribados nu moal kuat ngawangkong tapi panitia nu moal kuat mayar da kuduna mah abdi wengi ayeuna teh dakwah ka Kuningan kan didenge-denge nu ngonang eueuh kaos nu edan mending ka dieu hapunten anu disuhunkeun buah dada sagede kadongdong dicabak gugulutukan ulah sok lila teuing ngawangkong sabab beuteung geus kukurubukan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.